Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagean anu ka salapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Harita Dokter Surya khusyuk deui manco kana komputer gawena. Bari meresan lambaran-lambaran pail kalawan tarapti. Sabot keur anteng kitu. Terelek. Ngadak-ngadak hordeng jadi ririaban jika katebak ku angin. Dokter Surya gancang ngakilarkeun panona, manehna neuteup merhatikeun usikna hordeng. Aneh jeung bulu punduk Dokter Surya jol nyeak carengkat. Cek pikirna asa piraku hordeng bisa ririaban sorangan, padahal eueuh angin, eueuh naon di jero imah teh. Lawang ventilasi seperti panto jeung jendela katutup kabeh, tapi kunaon gordeng bisa nyerelek ku sorangan. Sanajan jiwa Dokter Surya geus kadidik jeung kalatih dina widang kadokteran, anu mana ditungtut kudu wani nyang hareupan layon beh dituna wani ngagugulung mayit sakamar mayit. Tapi nenjo hal janggal anu ayeuna nampeu di hareupeunana, jantungna jadi ratug tutunggulan teu geunah rasa. Aliran getih ngadadak nyeak tarik, kulitna surser ditambah ku carengkatna bulu punduk, nandakeun anu kiwari keur disanghareupanana lain hal biasa. Sabot keur merhatikeun hordeng anu pating kerelek, reup
lampu ujug-ujug parem sorangan. Atuh kayaan di jero imah jadi poek meredong, cek paribasana poek mongkleng buta rajin, teu katenjo curug-curug acan. Dokter Surya jadi rungah ringeh bari ngagerwan pamajikanana. Mah, mama, nah ieu listrik bet parem, aliran gitu mah. Mohon Pak, jika nama ieu teh aliran, pantos biasa sok aya pemadaman PLN bergilir. Duh, meni aya-aya wae nya. Ah, asa piraku mah. Pemadaman bergilir jam sakieu, biasana oge sok beurang lain. Mohon ketang biasa nama siang. Tapi nah, aya nama bet wenginya, bari teu aya ibar ti asa anggalna. Nya teuing atuh. Aduh. Mangkaning ieu pagaweannya suluh pail can beres. Berkas laporan kudu gancang dianterkeun isuk ka meja dokter kepala. Aduh. Bapak, atuh sanes bapaknya nak korek kadinya tah ngaracaang. Karu bapak teh poho teu mesakan korek ye. Piraku Pak, biasana oge sok nyanyana korek sanes. Cek pamajikan dokter Surya. Nganepik ka dieu dokter Surya teu nembalan. Ta eta sugan di handapkeun meja biasana sok aya lampu senter sareng lilin Pak. Cek pamajikan dokter Surya deui nu kadua kalina. Tapi dokter Surya teu nembalan. Pak, Bapak, har, neka mana deui bapana teh? Pak, Bapak. Cek pamajikan dokter Surya beki tarik ngan weleh taya jawaban. Pamajikan dokter Surya gancang cengkat tuluy ngasrod leumpang bari ayap-ayap. Pak, Bapak, Bapana, Bapak. Harita pamajikanana terus maju uyup ayap sangkan teu nabrak parabot imah. Teu lila gep. Leungeunna jol ngarampa aya nu ngabedega ngahalangan jalan. Parang disasar. Memang tangtungan jelema lain parabot atawa lomari. Pak, Bapak, iya Bapak sanes. Pamajikan dokter Surya terus ngarampaan, nyasar-nyasar kana lebah leungeun anu ngajegah. Pak, Bapak, iya Bapak sanes Pak, ulah nyingsieunan ah. Cek pamajikanana sekali deui. Tapi anu ditanyana weleh teu nembalan. Malah kadenge ngarenghos peura jiga nu berat ambekan. Beuki disasar karena dedegan hareupeunana, hate pamajikan dokter Surya jadi tegenah rasa. Sabab karasa aya perbedaan, da sagala oge beunang dirasakeun atuh. Lambat laun, pamajikan dokter Surya jadi sadar, lamun jalma anu kiwari keur ngabadega di hareupeunana lain salakina. Bapak, iya Bapak sanes Pak. Terus ditanya bakat ku hayang mastikeun bari hate mah geus ratug tutunggulan. Saheuleuh tidinya samar-samar meh ampir teu kadenge. Eta jalma anu keur ngabadega teh nyowara. Mimitina mah ngagerem peura. Kadituna nyarita tapi bahasana aneh teu kaharti, lain bahasa ilaharna. Bahasana teu kaharti sama sakali, jiga-jiga hiji rapalan mantra palasi. Kersamait santu jarangkir. Teuing naon terusan kadituna mah. Lila kalilaan. Ngadenge eta pamajikan dokter Surya big brig ting sariak. Awakna ngararei teu puguh. Teu enak rarasaan. Rek ngagorowok ka salakina hese. Cangkem asa dibekem. Ucapan-ucapan aneh terus kadenge. Sanajan ukur haharewosan, tapi kadengena meuni asa ngajelengeng nongtoreng. Sabaraha detik teh eta pamajikan dokter Surya ngarasakeun nyeri lebah sirahna. Embun-embunan asa dicakrak ku hunturang ngeteng. Krak krak
beki karasa nyeri nalika huntu-huntut terus mabes leuwih jero kana embun-embunan. Seetik-seetik eta huntu-huntut tengah gorogot meulahkeun tulang hulu. Pamajikan dokter Surya bati burial buncalik bari kekerejetan teu bisa hoja. Tong borok itu dalah ngajorok oge teu bisa. Beuki nandangan nyeri nalika nyekleuk ngalepas nyawa. Polona beak dihakan dibedol keluar ku eta makhluk. Sedangkeun di jero kamar gawena dokter Surya, harita dokter Surya asa heran sabab pamajikana teu kadenge nyarita. Atuh dokter Surya gancang cacalukan deui ka pamajikanana. Tapi jempling teh jawaban. Padahal tadi mah nembalan malah rek neang keluar. Dokter Surya gegerwan deui leuwih tarik. Mah, mama, har, ka mana tuh? Mah, mama, cek dokter Surya deui. Lila taya nu nembalan. Dokter Surya mimiti tegenah hate. Jung nangtung bari ngahurungkeun lampu flash dina HP. Terus ngojengkang muru ka ruangan tengah. Lampu flash disorotkeun ka setiap juru imah. Dituturkeun ku gileran panon. Sukuna mimiti ngalengkah antare ngetayep di barungku hate anu beuki tegenah. Karak sabaraha lengkah pelenghir ka ambeuk bau hanyir ti rohangan tengah. Atuh reg si dokter Surya ngajantang deui. Mah, mama, kening repe wae di gerawan teh. Gentra si dokter ngan oleh taya walonan. Dokter Surya laju nuluykeun deui lengkahna. Arahna nuju ka rohangan tengah. Ngan barang tepi ka rohangan tengah, pas lampu flash diarahkeun ka belah kenca. Gebeg. Mama! Si dokter Surya ngagorowok semu ngejat ka tukang. Jantungna asa coplok nalika nyaksian pamajikana keur dikokos sirahna ku hiji makhluk anu pikasieun. Wujudna ngablegbeg hideung rangeteng. Wujudna ngablegbeg hideung, huntuna rangeteng bari sarareukeut. Dokter Surya teu sanggup ngajorowok deui sabab ti corona asa kapendet. Leungeunna ngaleper, awakna ngayak-yak. Bati merhatikeun ketirna kana nasib pamajikanana. Dadana karasa eungap nalika hawa setan nyongkab minuhan eta rohangan. Srek-srek. Dokter Surya coba mundur hayang ngajauh tapi suku ngadak berak pikeun dilengkahkeun. Kasoak beukina takuk nalika eta makhluk lalaunan neuleuh ka manehna. Kalawan sorot panon anu pikasieun. Panon eta makhluk burahay beureum bari satiap panon ngalalai getih. Paamprok teutepan jeung eta jurig. Panon dokter Surya jol karasa peurih. Lila kalilaan tina juru panon dokter Surya kaluaran getih. Nu akhirna cerat. Dua siki panon dokter Surya baru cat sairing jeung awakna nu tuluy ngudupru. Teuing kumaha kajadian kaditu nama. Cindekna dokter Surya salaku dokter bedah kiwari sarua jadi korban pikeun anu kasakitu kalina. Sedengkeun di tempat sejen korejat. Pak Umar ngorejat tina sarena. Tuluy diuk sila dina kasur. Renghapna ngaburu di barungku kesang anu renung tina tarangna. Manehna ngusap beungeut bari istighbar sabaraha kali. Dan juga lagat Pak Umar jiga tas ngimpi goreng nepi ka ngorejat tina sarena. Astagfirullahaladzim. Beambe. Kitu geuning kanyataanana. Cilaka lamun ieu terus diantepkeun. Aing kudu buru-buru ngabejaan kieu mah.
ka dokter Yadi. Aduh, bahaya tetela sanggeus ku aing kaimpleng dina pangimpian. Eta makhlukna anu sok ngalapati jalma-jalma di jalan Cisaat teh. Cek Pak Umar, bangun anu geus kabuka sagalana, bangun geus surti inti masalah jeung bahayana. Kojengkang, harita Pak Umar ngojengkang, muru kalebah bupet, maksudna marek nyokot HP. Barang ditenjoan, geuning HP teh eueuh. Tuluy manehna ngotek tak kana lomari, masih kene eueuh, di luhur eueuh, di tengah, di handap, dina laci, di jero eueuh. Teuing mun poho neundeun mah. Har. Nakamana HP aing teh? Aduh, poho neundeun gitu. Keur dibutuhkeun teh ngadon hese. Gerendeng Pak Umar saheuleut ngajanteng bari panonna rutret neangan HP-na. Duh, Gusti. Ari keur kayaan genting kieu sok aya wae gogodana teh. Aing kudu saburu sagancang-gancang ngabejan ka dokter Yadi. Guragiru Pak Umar keluar ti kamarna, terus ngotek tak neneangan HP di ruangan tengah. Cag kayaan di imah Pak Umar anu geus ngimpikeun kajadian nyata anu lumangsung di imahna dokter Surya urang tinggalkeun. Ayeuna kocapkeun di imahna dokter Yadi anu rek dihubungi ku Pak Umarna. Harita kadenge panto hareup aya nu ngetrok. Jelas pisan panto aya nu ngetrok. Ibu Hani anu ti sore mula ngalelentuk nepi ka peutingna ngadiraguan salakina atuh buru-buru nilistrik rek mukakeun panto. Nalika panto geus dibuka, bray. Ih, geuning Bapak. Nah, meuni wengi-wengi teuing uih napa? Bu Hani kerung nenjo salakina datang kayana kalotor bari jeung ngoprot ku kesang. Mohon mah. Tadi aya wagelan. Walan dokter Yadi datar. Nah, tas di mana heula kitu, Pak? Eta salirah meuni kalotor kitu. Sareng jibreg kesang. Tas di mana heula, Pak? Tadi teh pas uih ti rumah sakit, mobil Bapak mogok. Teras ka bengkel, tebih bengkelna. Nya jadi kapaksa nguyek we di dangdosan ku nyalira. Tuh dugi kalotor kieu. Cek dokter Yadi mulu bus asup. Nyareksak naonna kitu mobil teh, Pak? Apanan mobil teh? Anyar kene diservis kamari. Asana jag-jag belejag. Manyar sering diservis ka bengkel masih kene mogok mah, Pak? Biasa busina mah, busina ngadat. Singkat dokter Yadi. Teu itu, teu ieu. Teu itu, teu ieu deui. Teu itu, ieu deui. Tulus ngoloyong asup ka kamarna. Jen atuh Ibu Hani ngajen-jen di lawang panto. Bari nempokeun salakina anu asup ka kamarna. Panto hareup gancang dipeundeutkeun. Barang rek nyusul salakina ka kamarna. Kring, 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 kring. HP anu diteundeun dina luhureun TV hurung disada. Atuh buru-buru Bu Hani nyokot eta HP. Pas ditingali tina layar, geuning panggilan teh ti Pak Umar. Bu Hani ngalieu heula ka kamar, maksudna marek ngabejaan salakina. Tapi paling oge salakina geus sare karunya mun dihudangkeun. Atuh panggilan ti Pak Umar teh gancang diangkat ku manehna. Assalamualaikum. Halo Pak Umar. Waalaikumsalam. Nah ieu jeung Neng Hani sanes. Nada walonan Pak Umar ngebaur jeung ambekan anu ngaburu. Mohon Pak. Aya naon manawi Pak? Neng, Jang Yadi di mana Neng?
Tadi diteleponan ku bapak teu aya we ngangkat geuning. Di mana Jang Yadi? Ih, nembe pisan jol, Pak. Pun lanceuk mah. Saurna tadi teh mogok mobil cenah. Duka teras kula empangin di kamarna, Pak. Da katinggalan teh bangun carapeun. Cek Bu Hani bari ngalihkan deui kana kamar salakina. Duh, Neng. Pami Neng percanten ka bapak. Wayahna Neng sareng murang kali tinggalkeun eta bumi. Enggal Neng, tinggalkeun bumi bahaya. Maksudna kumaha kitu, Pak? Maksudna abdi kedah ninggalkeun bumi teh kumaha ieu teh, Pak? Pak? Bu Hani kalah ngengel. Keur mah can ngarti kana maksud Pak Umar. Jeung aneh deui kalah nitah indit ti imah teu pupuguh bari kaayaan dina wanci peuting. Neng, ieu wayahna, kupingkeun bapak, wayahna. Wengi ieu macan heula murang kali, tinggalkeun bumi Neng. Jep. Telepon teh ngadadak kaputus sambungan. Bu Hani, Halo? Pak Umar? Halo? Halo? Pak Umar? Bu Hani halo-haloan tapi taya jawaban. Nyawe sambungan teh geus kaputus. Coba Pak Umar ditelepon balik, tapi teu nyambung. Kalah aya pemberitahuan nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Bu Hani ngarahuh bari neudeun HP luhureun TV. Ngarasa heran manehna teh. Nah kunaon Pak Umar ngadadak nyarita kitu. Geus kitu leos. Bu Hani ngaleos muru ka kamar. Tapi barang blus ka kamar. Hah? Sing horeng salakina geus teu kasampak aya di dinya. Saeusi kamar teh kosong molongpong seperti saanggalna saacan salakina datang. Tong boro jalmana dalah tasna oge eueuh. Direretan ka setiap juru towong eueuh sasaha. Pak? Bapak? Antara bingung jeung heran muter dina pikiran Bu Hani. Padahal cikene salakina teh datang tuluy asup ka kamar. Ari pek teg. Mimiti aya rasa tegenah kana hate, ras inget kana caritaan Pak Umar bieu. Kajurung ku rasa kapanasaran, harita Bu Hani ngaber kaluar nuju ka garasi. Barang gok ka garasi. Didinya oge kosong, eueuh mobil Civic anu kaparkir anu sok biasa dipake gawe ku salakina. Rai. Sakujur awak Dokter Hani jol ngararei. Lamun bener salakina balik, tangtu mobilna oge aya. Terus lamun mah mobilna can datang, terus ari nu tadi saha? Sadar kana galagat teu hade, gancang mahena ngaber deui asup ka jero, gep nyokot HP. Terus nyoba nyambungkeun telepon ka salakina. Barang ditelepon, horeng nomor Dokter Yadi teu bisa dihubungi. Cenah nomor yang Anda hubungi sedang berada di luar jangkauan. Atuh Bu Hani terus nyoba nelepon anggar kalah nat-nit nut. Duh, nah kamana atuh ari Kang Yadi teh? Ditelepon kalah teu bisa dihubungi wae. Bu Hani murejeng ja tegenah cicing. Manehna coba nelepon Pak Umar, eta ge sarua teu bisa dihubungi. Aduh, teu Kang Yadi teu Pak Umar. Duanana teu bisa dihubungi. Aduh, aing mah aya naon ieu nya? Bu Hani beuki kaweur tegenah cicing. Direret deui ka kamar, tetep kosong, taya sasaha. Padahal tadi jelas katampo Dokter Yadi asup ka kamar. Akhirna Dokter Hani, Bu Hani ngaber terus ngilu ngaringkep di kamar anakna. Cag. Kayaan di imah Bu Hani urang tinggalkeun. Ayeuna urang kocapkeun deui si Samson, pamuda tanggung urang Cibangkieung, anu jadi hiji-hijina jalma anu salamet tina kajadian Rajapati di Jalan Cisaat 5 poe ka tukang.
Sakumaha nu geus dijangjikeun kadua baturna nyatana Kajang Irfan jeung si Suda. Penting eta keneh si Samson ngajugjug nuju ka akina anu ngaran Aki Juki teh. Imahna Aki Juki kaselang ku ti lembur Cibangkieu. Jadi lumayan cukup jauh lamun disorang ku ni kreuh leumpang mah. Jam 8 peuting harita si Samson kakarak nepi ka lembur akina. Di pakarangan imah katempo aya 4 mobil anu keur kaparkir. Samson kerung heran asa tara ti biasana loba mobil alus parkir di imah butut milik akina. Biasana oge tara aya mobil tong baroraah mobil dalah tukang dagang oge tara pirajeun meureun kadinya da sabab apal moal pimeulieunana. Sementara waktu mah Samson jadi tanda tanya. Nah akina nu kasebut jalma teu boga jol kadatangan tamu jenggut. Tapi tepati di pikiran teuing gancang si Samson uluk salam. Terlila ti jero imah ngurunyung aki-aki tengah tuh. Geuning Samson maneh. Mohon ki. Samson nyolongkrong. Jeung saha ka dieu son? Cek Aki Juki bari luak lieu ka pakarangan. Sorangan we ki. Bubuhan ieu teh aya perlu pisan ka Aki ki. Oh. Kitu. Kumaha indung maneh calageur son? Alhamdulillah calageur ki. Ngan ayeuna teh simak keur loba nu nagih hutang ti Bang Emo ki euy. Heukeun bae lah. Sok-sok aju beula geus biasa nu nagih hutang mah. Udah teuing di denye udah dipikiran nu jelas mah bayar. Ngan agi ayeuna keur kedatangan tamu ye. Wayana nya daguan heula we di kamar sorangan. Oh gitu. Paingan atuh loba mobil nu parkir di hareup ki. Nya matakna ge. Sok-sok asup. Samson ditungtun ku Ki Juki dibawa ke kamar tukang. Parang liwat ka rohangan tengah katempo. Di rohangan tengah aya 3 urang tamu keur dariuk ngalingkung. Papakeana sarua hideung kabeh. Samson ngarasain nu beda. Pang-pangna nalika nu tiluan ngareret ka manehna. Teutepanana sareukeut jeung teu somea. Karucem jeung dilimpudan ku popoe. Saenggeus nganteur si Samson ka kamar tukang, Ki Juki muru deui nepungan tamu di rohangan tengah. Di jero kamar si Samson ngajengjen nangtung sakadapan. Tuluy dangdak dengdek ngadedengikeun jalma-jalma nu keur ngarobrol di tengah imah. Nah keur ngarobrolkeun naon nya si Aki teh euy. Ngobrolkeun bansos gitu. Pedas can kabere meureun. Ngarasa panasaran si Samson noong tina liang bilik anu molong. Kabeneran dirinya teh ya celah rada gede. Jadi saeusi kamar akina bisa katenjo kabeh. Sing horeng kabehanana tamu teh lain tiluan tapi opatan. Kabeh opatanana marake baju hideung, anu duan marake pakaian ala dukun. Nu saurang mah awewe disanggul kondek, dikabaya barukat hideung. Ngan pasti ngali nu saurang deui si Samson rada-rada uleng sabab asa-asa apal ka eta jelema asa kungsi panggih. Keke asa apal ka eta jelema nu saurang mah euy. Asa kungsi nempo. Tapi di mananya? Si Samson nyobaan nguras inget tanana, inget-inget deui. Oh, nya eta jelema teh asana nu ngaran dokter anu basa eta ngaevakuasi layeun babaturan uing teh. Nya bener si dokter eta. Tapi sangarananya eta dokternya aduh sangarananya
ulah di pikiran kaliur-liur kewe isukan di pikiran anak sabab gening waktuna geus teu nyakapan. Olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.